Bang, Euy, makan di tukang ini mah geus beres ya. ayo atuh. Ayo tukang beres nu di tukang asa. Yuk. Ieu teh mane asa ngarai pisan euy. Hayang bubuahanna nya nu kira-kira Oh, duren aing tah. Duren aing hayang. Asa jongjon ngarareunah dieu ti iseun euy si Abah teu ngontek aing teu karurusuh. Ku aing ditelepon heula ieu si Haji ku aing titah neangan bubuahan daya nyaho aing. Aing jong telepon heula ieu si Haji. Kudu sagala setar-setor kieu. Ngareunah sebenarnya mah mun kieu mah hirup teh tenang urang teh euy. Anjing telepon si Haji teh deui we. Anjing keur sibuk wae geuningan ayeuna anjing cakehet deui ye. Ku aing. Nan ieu aduh. Dah heueuh. Nelepon ka karega diomongkeun. Aing kudu nandi wae yeuh. Halo Ji, Halo. dari mana Ji? Ya keur kieu. Lain Ji euy. Kumaha. Yeuh aing teh bieu teh asa ngare lain asa deui aing ieu mah ngare euy. Mah? Neuleuh dina ieu aing teh euy dina HP euy. Eta buah duren. Sagala pisan atuh. Duren naon lah aya mau saking aya naon tah aingnya. Hayang sagala bubuahan sagala naeun. Cik pangneangankeun teh yang nyaho aing. Aing mah Eta kudu aya. Itunya Ji. Kudu aya ayeuna yeuh. Anteran ka aing ka dieu. Kudu aya wajib. nean ka mana buahna? Aingan. Musangking naeun. Ulah ngalawan sia, tak geus ngalawan. Sok buru-buru ka dieu ka aing. Ku aing ditungguan di dieu nya. Geus. Cicing atuh urang tugan yeuh. Tugan urang aya mangsa cicing. Tong lila kehead. Sajam sia kudu menang nya. Tungguan. Sok yuk anya yuk. Siap. Yo. Aing aya wae. Sagala hayang buahan naon hayang. Sarianun duit mah tok pentak. Aing nyangan ka mana. Cengit nahan ieu teh. Anjir, sengit kadu euy. Cai aing ge dah heueuh. Ih. Bae jalmaan euy. Ku aing sok aloh heula. Assalamualaikum. Salam. Kenalan euy. Aya tamu euy lawas kemana wae. Aya ieu teh urang Karena aja Ji. ngahaja ka dieu ulin urang nu pada jiker kurat kore di kieu euy. Resep. Ini dia juga kararumput segala ayam nih. Asa di mana urang mah asa di pasar apa kumaha? Pasar buah ieu teh euy. Komplit di dieu mah Ji, sagala ge aya. Ayanya Aya sek. Tapi si hayang teh mah teruskeun lah. Awang ieu udah keur beres salah sok ngomong. aya naon wae cik urang hayang nyaho. Sagala ge aya di dieu mah buah jeruk, arek kadu musangking, arek alpukat, arek nangka, segala ge aya. Sok bilih Pak Haji Peryogi mah bubuahan dong kape kepaleh dieu karani tani. Eta aya model bibit-bibit gitu. Sadayana ge aya Haji. Jadi lain buah-buahan bibit. Bibitna aya, buahna oge aya gitu. Aduh, lohor euy Mang Ejon. Adan, cong mulang heula tuh yuk. Istirahat. Istirahat heula Ji. Atuh. Toke da urang ka ditu rusuh euy. Lah ya perlu Kang Girang. Lah nyata urang teh heula nya Ji. Ya sok Si Jongjon heula teh rek istirahat heula. Sok urang ka Girang. Ayo nya Ji nya, yuk. Siap. Yuk. Baralik. Kesempatan teh meureunan. Cai aing moal ka mana. Cing, aing nyangan ayeun ya. Yang naik. Eta raje. Sagala disampakeun aing mah euy.
benang oge. Ji, atuh. Kapan nu maling kadu teh? Ih, henteu ieu mah urang mempengalakeun karunya. Karunya pada ngagantung. Ngagantung. Ieu kadu ieu teh kadu mahal. Ieu teh kadu musangking. Ngagantung. Hijina ge 100 ribuan. Aduh. Malah anu pika 1 juta. Aduh. Ieu kumaha maksudna ya, Ji? Ayo haji. Ngagantung karunya pangalakeun. Aduh. Alasan eta mah Palingan tua juga pulang tadinya. Aduh. Ayeuna geus laporkeun. Aduh. Besok cekelan we mah ku Mang Ejon. Urang arek laporan heula ka RT ka ditu. Oh, bebeja ka RT. Tungguan ka dieu lepasnya. Oh, kan dicekelan haji mah. Urang mah pangalakeun. Oh, cicikeun kemana ieu paling dikerem teh. Ulah. Ya, laporkeun Aduh. RT Si na teh. abahnya jadi kain. Waalaikumsalam. Ayo naon? Jadi perjogi Pak RT. Oh, Sama Pak RT. alhamdulillah. Ieu abi teh kieu Pak RT. Mah. Aya nu maling kadu Di mana? panas poe kieu. Astagfirullahaladzim. Banyak wajah Abi teh kiwari. bade kasarnya minta tulung. Oh. Abi teh hayong dipanglereskeun Pak RT ieu. Kali itu Ayo tuh. Di mana jalmina? tuh aya di kebun Lepasin, keneh oh. keur disekelan ku Mang Ejon. Oh, siap atuh, siap. Yuk. Yuk, jangan tinggal ya tuh. Wajah kiwari. Wah, pan haji. Ih, Nyolong lah. Kapan- aduh. urang mah pangalakeun. Pangkat haji di kope aja naon eta. Ih, pangalakeun. Urang mah henteu. Tuh. Pangalakeun kan kumaha lain kitu carana. Yuk. Yuk, RT. Ya. Aduh. Mending nepi ka RT. Aduh. Mending nepi ka RT. Ieu. Benar maneh, Ji. Bener. Yo, buktina pokoknya ekelak. Urang mah pangalakeun karunya. Karunya. Aduh. Jik, atuh Ji, aya hayang mah menta, Bebeja malah. Ieu mah Bebeja, yuk. Astagfirullahaladzim. panumentana si Abah. Ya ampun, astagfirullah. Tuh, telepon. Apain aya gitu ya? Kira-kira telepon. Halo, Bah. Tuh, meunang gitu ya, kadu mah gede pisan. Congi teuy. Heueuh ngan beunang jeung urang-urangna. Atuh, tulungan. Ye, ya urang kumaha? Tulungan ke diriung. Tanggung jawab aing dana aing beunangna ieu. Tulungan. Yo, urang mah ngasa ukur di titah dan mau bawayangan ku si Abah. Kayangeun kadu tah pangalakeun. Oh, kari geus ayeuna mah kieu we ceuk ieu. Mah. Iya, Pak RT geus aya. Oh, Iya, Pak RT kudu wayahna panggihan si Abah nu nitahna. Oh, di mana siapahna? Kudu di mana wayahna? Oh, siap tuh. Urang dipanggil heula. Cuma diraguan idenya. Oh, kan Iya, ieu betul. we. Siapahna? Kalau tidak ke mana-mana lah. Wah. Canda beres jeung siapahna. Oh. Urang di imana disampaikan. Ya, Oh. cek diraguan idenya. Wayahna Pak RT ya. Aduh. Si Haji beunang anjing teh. Alah, ieu jadi masalah ieu mah. Anjing tapi lah. Tenang we aing tenang. Ih. Anjing si gas RT ka dieu euy. Anjing ieu mah heueuh si Haji jadi masalah ieu. Geus ku aing di hareupan ieu. Waalaikumsalam. Pak RT. Sama. Alhamdulillah. Nuhun laporanana mah ka urang. Bener, aing ge kitungan. Bener eta RT. Kudu tanggung jawab halus. Insyaallah da meureun aing ge kana gua, nya teh. Insyaallah aing ge tanggung jawab. Bah. Iya buktina ya geus aya di dia. Anak buah Abah teh. Tah, Bah ceuk urang ge beunang tuh gede, ngan urangna beunang, si Abah malah. Da sia mah bolohok ceuk aing kumaha aing mah titah neangan kadu teh lain titah bangsat anjing lain sia salah da lain titah ngabangsat ku aing mah titah neangan duit heula terus neangan kadu maksud aing titah meuli lain babangsat sia ku aing ngomong disiksa batur ku aing heula nama kieu kieu PRT ieu pangebon kabeh dah meureun aing ge ngaku salah anak buah aing meureun kikituan nya bari jeung babangsat teh pangbutut-bututna sing sakumaha jalma butuh ripuhna naogenan montong nempi ya ka babangsat mah geus anu mah kieu sok urang dumukeun panggihkeun jeung nu boga ieu duren. Oh, siap atuh hayu. Ya, Juang sok. ka Ayo mah mah ka ditu wae Bawa urang ayo. cuang bereskeun di ditu. Ayo, siap. Lamih beres ya. Ayo berangkat. Bawa Ayo, ieu na siap. bawa. Bawa. Anya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi teh aya barudak pangebon cenah. Kebon kadu anu di ditu nu di kidul. Cenah aya nu ngala. Aya nu ngala. Disampeurkeun ku kuring teh ceuk kitu tah. Aya ya gamana di dieu ya di bawah. Nya. Itu tah. Aya mah di kumaha-kumaha lah kumaha Pak Herman we lah. Kumaha RT besok ku Oh, siapa tuh? Kayak Kayak gitu mah cuang bereskeun atuh nya di dieu. Nah, sok bereskeun Kumaha eta mah di resna. dieu. Iya tuh kadarieu mumpung aya Pak Nah, Herman aya tadi di dia sok. sok. Caralik cenah di dieu lah di luar we lah. Barang Terus we di luar we di luar. Barang buktina sana. Sok di luar. Nah. Ah, kieu lah. Kieu ieu teh meureun. PRT pun teu meureunnya abdi meureun penanggung jawab di haji. Nah, da kalakuanana geus bener. Terus kemudian ka nu gaduh ka Pak Herman ieu meureun hampura. Anak buah saya geus ngalakukeun nu kitu. Itu Pak Herman. Itu terus kemudian ya ieu mah meureunan rek kumaha-kumaha ge. Kumaha Pak Herman ngan meureun kieu da segala sesuatu hal ge bisa diselesaikeun ieu. Sok meureun ieu duren lamun misalkeun ceuk Pak Herman ieu hargana sabaraha meureun ku sakitu kitan rasa tanggung jawab saya kana kuat saya. Kitu cenah kelakuanana. Minta hampura lah Pak RT, pengebon di dieu ke masyarakat di dieu. Insyaallah meureun budak ieu mah da salah paham bungkul. Nah, kieu ieu teh bah nya ka dieu teh. Ayeuna mah kieu. Jadi eta mah masalah beres ieu mah kumaha ieu we Pak RT jeung abahnya. Eta mah kadu mah ipara lain mah parurak bae sok ayeuna oge ngan ke kaharepna mah mi HP ulah sakali-kali deui. Nya. Nuhun jazakallah mudah-mudahan sing kagentosan deui. Amin. Sing buahan anu langkung-langkung. Amin. Mudah-mudahan Rani Tani dan uka kuping ku abdi Rani Tani anu aya di Desa Selamani Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis teh geus moncorong di mana-mana. Mudah-mudahan sambil abdi kita can ngajaharnya. Mudah-mudahan ieu gitu ngadahar ayeuna gitu geus pasti gitu ngasaan beureunan gitulah. Ya. Tah ini mah kieu sebabna tos lohornya. Abah mah tore ka masjid eta mah mangga we ka pengurus-pengurus Pak RT nu aya di dieu nya lingkungan ieu mangga nyanggakeun. Tuh cai ieu bah tentuna kalah dibikeun. Ayeuna benar duren. Aing hayang heeh. Tah ente mah kudu kitu engke mah deui heeh. Kan sing loba ngabangsat anjing. Rani Tani adalah salah satu kelompok tani di Dusun Selajai, Desa Selamanik, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang membidangi bukan hanya pertanian saja, tetapi juga mempersiapkan untuk para petani segala macam bibit unggul, terutama buah-buahan diantaranya. Bibit durian musangking, durian bawor, durian duri merah, durian duri hitam, anggur, black sapote, macam-macam bibit jambu, semua bibit jeruk dan juga semua bibit unggul buah-buahan ada di Rani Tani. Silakan yang berminat dan siap untuk bertani, datang ke Rani Tani, dijamin harga terjangkau dan kualitas dijamin nomor 1.